mana anu ngaran Gatot Kaca ieu dareup gagah kieu Gatot Kaca mana Gatot Kaca memang kalau Gatot Kaca di podaran ku aing sia jeung aing sia goblok nu ngomong sia biasa dewek maneh heeh anjir sia teh makhluk hirup si gobloknya heeh anjing si goblok sugan teh lain jelema alah kakara aing mangeh jelema anu goreng patut kieu anjir eta huntungan hiji sia teh huntu permen goblok si goblok ya alah Gusti ieu jelema anu goreng patut kieu si lain naon parabna goblok si setan aja aduh aing maneh boga kaca di mah kaca naon kaca euteung nya boga osok kaca nya mineng teu nyeri hate eta beungeut jiga kitu da aing mah lamun ngaca beungeut jiga sia meureun teu ngagantung maneh mah ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing dayang wabuh jeung make kopayah aing baturan aduh ya wajing si boga aing jiga naon si goblok maneh hayang nyawa jiga naon jiga cangcut anjing si setan si cangcut ngambek anjing alah cangcut baseuh si goblok si loba daki cangcutna kan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut atuh jiga kanyut anjing eta geuning paduli anjing jing iya aya bahan ribut jeung cangcut teh poe ieu parantos padukarepan sareng ieu patih kelas rengi anu mana menta tebusan layang jamus kalimusada pikeun nebus Dewi Setyaragen kitu kayaanana ngandika Gatot Kaca aduh apa cik aing rek nanyakeun pasti maneh datang ka direk nyalemetkeun Setyaragen bener memang kaula rek nyalemetkeun was Setyaragen mana aya Setyaragen masih kene salamet masih kene hirup candi kumaha ku aing tapi lamun maneh teu mawa layang jamus kalimusada nganu harpi inu si cepot paeh koi gan tulungan gan tenang cicinta denge ku maneh naon denge pasti dengekeun ku aing mending oge anjeun anya salah bongkokan ka aing maksudna denge tong boro-boro nu aslina ieu layang jamus kalimusada sanajan aya nu palsuna ku aing moal dibikeun goblok sia atuh Setyaragen pakapae hayang nyaho lamun bener-bener maneh lak langit langan jagat baik Setyaragen bawa ku maneh ieu geura bejadkeun dadaken cakatu kaula nuhun agan nuhun anjir wanian euy geloy cicing sia mareceh jeung aing goblok naon sia cangcut aing teu ngomong ka sia kurang ajar jadi maneh teh teu mawa moal dibawa ku aing eta laek jamus kalimusada berarti maneh ngajak pitotama denge ku aing ku anjeun sakali deui meneng serah bongkokan anjing tribatan paragat nyawa kabeh ku aing woi apakon wani marang aku ora wani dening apalu lanang ku lanang aji mulah titakahlah maju udah pes ya aduh kadieu sakapir kasaha maneh kurang ajar Yahudi sadiuk goblok sia murtad kurang ajar jelema nempel tapi nabi teuing si sampah masyarakat si korban keluarga tapi nabi teuing sia teh si tara udunan
Ayo udun antara ai dahar panggedena. Labina-bina teh sitara jumaahan. Goblok. Nyaho ti mana aing tarjumahan? Nya nyaho. Heuh nyaho ti mana? Ningawa di masjid aing. Dengekeun ku sia. Masjid sia di mana aing dimeni? Pokona poe Jumaah wa di masjid aing lalaki berarti eta lalaki tarjumahan. Allahu Akbar. Hei. Ajik tua atuh goblok. Geus wudu aing. Didinya ulah macem-macem ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anyacrang neangan lawan can nyaho digeti sorangan. Coba antasirahna dagor kulingis. Kuat modar. Dong dibejaan atuh tapi nabi teh awas. Ajeng. Ongkoh make kopiah tapi jahil. Kaciri saya teh make kopiah tapi can pernah ke Arab. Nutupan huis wungkul saya teh. Tapi bina teuing saya cangcut. Sia kaing di cangcut goblok. Ngambek euy. Aduh, nina ngambekna kitu sia anjing. Sia kitu biwir cemeng gitu sia. Hah? Eueuh simaan ngambek sia mah goblok. Maneh wani jeung aing, dor sia nyaho. Anjing anjing. Alah ditinggang ku tiwu sia wae goblok. Teuing na tiwu mah dihakan amis. Sama mah gelut yang aing sareng tatarucingan. Tatarucingan naon? Sok lamun bisa berarti jago maneh. Iya maneh sok naon sia. Aing jago tatarucingan. Tina singkatan sok. Cilok. Anjing. Nu kitu goblok. Enteng naon? Cilok. Aci dicolok. Ngonyir nyahoan euy. Bisaan euy. Naon deui? Cilung aci digulung anjir bener euy cilor aci jeung telur sok ajing naon deui comro oncom di jero misro amis di jero gehu toge jeung tahu jabrig naon Jabrig. Jablay ngagibrig. Lain. Jabrig teh si jaja jeung jurig. Lain. Naon aja gitu? Aya nyaho jabrig heuh. Tara dicukur goblok sia teh. Anjing. Kurang ajar licik anjing. Setan teh. Teuh nya jabring mah tara dicukur. Aduh dibalas anjing pangide ku aing Jawa coy.